kan. Beres ya. Mau nahan kan? Ya, Iya. senjata rahasia. Jeung itu senjata rahasia teh jeung wasiat ongko. Tenang nggak tuh kan, mama nu kitu sih. Akang bisi amprok musuh buyutan di mana wae. Ieu akang geus puluhan tahun. Akang pan geus ku guru ka mana mending menang nu kieu. Tempo ieu kuat hade kieu sirahna ge. Cenah teh. Tempo gambar naon ieu? Apal teu? Nah, teh nya. Ieu gambar si cepot. Nah, itu kan cibut penyahoing oke. Naon kitu ieu? Bima ieu mah. Oh, salah kan. Beres berarti akan salah, oh. Hampir ada akan dilemah, oh. Pokoknya mah. Kemana ya nak? Hah? Kemana? Itu kan orang nengkopin kan. Kopi, beres. Ayo kan. Kita mau nahan sih bos, ya bos. Tongkat sakti yang Tongkat sakti. nya lah Kenapa sih bos mau gitu atuh? guru teh terboga kata ngeunah ya geus lila teu pendak jeung musuh bebuyutan bisi pendak deui di jalan Anu mana teh? Itu teh apa? di jalan mana teh deui lah geus poho deui beungeut aya jeung zaman teh kentung cangkung gede jang aduh ieu lamun pendak teuing tah teuing gelut gua mah geus kieu mah Kita tinggalin apa? Nah, sih itu bos. ieu teh gambar harimau Siliwangi Lain praktikan gitar gitu. Sudah Lain tampil gitu sok. sok ngerendahkeun ilmu guru Ya suka teh praktikan gitar gitu. Siliwangi nya Gitu, bener aja gambaran. lamun pendak kulit kentung moal tengah beurinya ini apal ku guru. Tapi keuing kumaha mun ampuk di jalan bener. Enggak sih, tambah urusan guru apa kesaktian guru mana mah cetek Orang lah. teh kabur ah sieun. Orang mau mana ya si kendung orang takol lah. Oh, nyawa mereka. Ayo, Jang. Ya kan. Kurang eyang pokoknya mah. Pokoknya mah lamun amprok Rangge serada-rada poho banget dah kas kumaha eta jelema ayeuna. Puluhan tahun teu amprok. Gila gitunya. Marukankeun. Saya pemain. Itu kan. Gila kan. Ini jelema na ya. Heula, teu ngarek diinget-inget heula. Aing jang. Aing karek inget. Anu gede gitu ada. Musuh akang. Iya teh puluhan tahun teu amprok. Amprok kaos teh iya ya jelema na. Oh. Ngan lamun maju orang wani mundur wirang. Aku aing kudu ngajujutun jalan jang. Ya anu di teangan teh kawasna mah heueuh we ngasa tenget ya beungeut da kawas kieu ya. Sababaraha tahun moal po pisan. Dendam, tetap dendam. Bener ilaing amprok deui yang geus puluhan tahun ah. Iya jelema na ieu. Ya. Bos. Wani moal jang. Mana? Mereka mundur. Ayo. Woi, Mereka mundur orang mas. saya tak. Minggir jang geus waktuna eta mah. Jangan bicara tuh ya. Ya boro-boro, makanya orang kita digenuturkeun da tinggal komunitas. Iya kan kami ini laju lah. Laju. Pau marah wah gitu kabeh. Mau bedong. Siun ah. Guru aya wah ada ingat siapa gua. Sia nyaho ye naon? Naon? Bedog. Ya nyawa teu naon ieu? Nyaho. Naon ieu? Tongkat sakti. Kada. Kumaha mun tuker tambah. Siap Kang. Nuhun Kang. Sakit mah. Nunggus manggus lah juragan ya. Oh, toma ya nah. Hitam aya dendam deui lah. Oke, siap. Kumaha ge urang memusuhan we moal bener gitu nya. Bener. Terus lah ayeuna urang babarangan kali itu lah supaya damai gitu nya. Ada ke mana kali itu? Nya. Oh. Berarti itu lah. Ayo, Jang. Mangkat. Itu wae. Ya. Padahal mah juragan dipayun lah nya bisi eta. siap beres ieu menang nu kieu. Pokoknya mah beres ieu menang nu kieu mah nya. Selamat pagi saudara yang ada di rumah. Kami lagi live streaming secara langsung bareng tentunya channel kami di sini. Oke, kita akan wawancara dulu. Kelihatan di sana ada bos kayaknya ataupun direktur perusahaan ini. Kita wawancarai dulu. Ayo wawancara dulu Sultina.
Boleh. ITP itu mana tuh? ITP saya yang ada di Jakarta bagian pinggir. Oh. Nanti Untuk di sana. apa ini? Untuk apa? Untuk acara news hari ini ya. Oke. Ini Bagaimana? maaf Pak ya. Ini kelihatannya Bapak lagi ngontrol sebuah perumahan ya Pak ya. Oh iya. Pagi hari ini Bapak sekarang didampingi dengan ajudan yang Berikut luar pengawal biasa. juga. Iya, betul. Mohon Bapak di sini ada berapa perusahaan Pak? Pegang nih. Pegang, mic-nya pas buntung Pak ya. Dia sebagai direkturnya ya Pak ya di sini. Saya owner pemilik. Oh iya, jadi ngomong-ngomong ada berapa perusahaan di sini Pak ataupun anak cabang perusahaan gitu Pak? Ini sebetulnya perusahaan kecil, anak cabang ya. Ya. Yang mana perusahaan saya kan banyak. Ini kan ini saya hanya lewat aja, biarkan anak-anak lah yang ngurus. Betul, ya. betul. Di sana yang masih dibangun gitu ya Pak ya? Oh masih bangun nanti. Jadi banyak sekali ya Pak ya perusahaan yang Ini mik yang dekat dong, baik. siap. Kamu nggak sopan nih sama owner. Ini ngelihat banyak Iya. sekali. Ini kesan itu akan ribuan rumah saya bangun ya. Sekali ya Pak ya. Oh iya. Maaf Pak. Kan banyak sekali. Tapi kok Bapak kesini kayak jalan kaki Pak? Saya sambil olahraga lewat. Ya, Kalau gimana? mobil saya kan banyak ya. Saya tadi diantar langsung sama ajudan dan pengawal ya. Betul. Ditaruh di sana juga ada 7 tuh. Waduh, Bapak kaya sekali ya Pak Oh ya? iyalah, gaji saya gede di sini. Per bulan kira-kira minimal berapa gajinya Pak ya? Itu paling sedikit saya alhamdulillah 2 miliar ya. 2 miliar Pak ya? Enggak, 1 miliar biasanya saya sumbangin. Iya. Sumbangin ya. Sama juga banyak. Ajudannya keren. Oke Pak. Tapi itu Pak segitu 2 miliar itu per bulan ya Pak ya? Iya. Bisa tercek ya Pak ya? Iya bisa dicek. Nah itu ngomong-ngomong Bapak kerjanya apa sih Pak? Saya kerjanya itu menghayal. Orang jental di dia kok nempokun mobil. Loba-loba cuy mobil saya. Susah siapa itu bos? Tuh, pas loba itu mobil hebat ya, bogana. Benghar ya. Pasti loh, pasti bongkar. Hebat ya. Jika ada mobil podasat tadi juga bosnya dah. Bosna beren, kena antep lah pemikiran mobil. Tapi resep juga buaya, celana. Yang penting wing mah ngojek ge di dieu lah, sugan teh aya nu liwat Bener itu. nu nu liwat. Sudah nih randa gitu. Tanda wah ujang mah. Ada rumah tuh kan. Tanda mah normal Itu kan. Bener, Bang. Ya. Itu kan gede gua lempang we nya. Bawa ojek kan anu bogana bos. Ngojek apa bogana ya? Anu bogana. Ngojek dia mah pasti. Pasti orang nama bos. Yo urang teu isuk can meunang ya ngojek. Geus icing kayak rezeki mana bagi-bagi. Bosna ieu mah rupana mah euy. Soalnya urang teu isuk can meunang ya. Bosna ieu mah geus ke urang tanya heuh. Kemana Kang? Ini gurung busuk itu. Motor mobil. Nah gitu. Sekarang ngojek ya. Balik motor mobil Kang. Mobil. Nah gitu saya. Lain kuat tadi kayak kagum, kuat logo mobilnya Kang. Kagum rumah. Beres mobilnya kok. Oh nyanyinya tuh saya teh. Sapal katanya mah dia mah baik. Bukan betul Kang. Oh nyanyinya tuh. Iya Bang, mobil teh. Eta emang mobil Kang. Nyalain goblok emang enggak pakai mobil. Dia musuh majikan loba-lokan ya? Pasti. Ya, saya ngomong Ieu na mana? Naon? Kakaya lah. Saya siapun ku Ayo. Beres. Pokoknya mah jadi beres pokoknya Bang Muslim majik saya mau mual kuat lah. Uing mah bisa nang beranda. Itu lecer keran weh. Bos. Keur ngacu bos, biasa bos.
Menang kan, Jang? Nah, ada umpan mah. Hah? Menang 2 siki. Umpanan naon? Oh, umpanan biasa aja mah make ieu nanti bakwan. Menang beras iki, Jang. Menang kilo, Pak. Aku kasih menang kilo mah. Ngomong isuk ya teh. Awas, umpanan tong korek kadut bisa macok. Pakai bakwan, Bos. Mau menang atuh. Kaya lah. Waya awak umpanan yang menang mah. Ari kamarana eta. Oh, sep. Dia ya. Dia. Halus ya lauk Di mana ya posisi orang? Dia ngarendeng ah. Siapa? Ambe rada. Ini nya mah wah, di dia nu loba mah. Tata yo menang yo, menang yo. Menang senang goblok, baik menang. Itu menang lele yo. Sembelen. Dasar si kolecer. Terus naik ah. Coba ta minta joran hiji. Kolecer adi coba. Minta joran hiji ka dieu. Anterkeun. Aku wae yo winter menang teh. Mau menang mana mah pas korek kadut teh mah. Lain Kang kamari mah percung nu jago ngusup kuat sombong nah eta aduh ngomong nah. Di mana? Itu di tempat pemancingan sebelah. Sombong kumaha? Urang mah cenah ngusup kuatan. Cenah menang loba cenah kitu pajatun teh. Terus? Nya kitu da urang ge da bisa ngusup beungeun cuma api-api teu bisa we gitu. Oh, padahal mah tak bisa. Yo. Mau kuat atuh ngelawan urang mah. Naon gitu. Urang mah karak-arek kieu lauk geus calampeurkeun. Nya anta teh. Nyanyian Aya teh terek mancing balik ngobrol. Berarti ka karak ieu teh langsung nyampeurkeun karak ngaitkeun cacing geus lompatan nyalampeurkeun. buat Bisa malena. Komo dewek Mbak tuh. Komo kumaha ulah sok ngalewihan urang. Rek mancing teh yo. Keur umbakeun apa? Parap? Takeun parap. Oh. Lauk teh gua salah jeleng. Buat hayu cenah buru mana ieu teh. Gitu. Gua kalau senang parap. Oh, betul. Balik kita. Yo, Kang. Kecil kene teh mah Kang. Maka Wing mana siapa nu nguseup teh mawa ieu. Wing mah di mah keneh ge isukan rek nguseup. Poe ayeuna sore datang lauk nek nguseup moal cenah Kang. kamarana belut tuh. Ini hesena keur beunangna. Gali wae kitu belut teh, mun itu menang dewek tuh. Rokok manis beak loba, teman dia ampun. Bos, dapat ngurak ah. Oh, ayo. Iya nak, ame ya. Dedengnya ngurak keran itu pangrasana belut teh ayam beureun. Coba bos tanya nak alina karunya bisa menang. Keur naon Jang? Keur ngurek kan? Keur ngurak menang Oh. teu. Buku Bang, kan menang tuh. Tisuk apa ti tadi? Di suku Kang. Tisuk teh gua setanyaan. Di suku Kang. Ngurak tisuk. Oh, Teu menang. Teu buku. Make naon para becernya? Oke, teh bacet Kang. Bancet. Oh, Salah tuh dong Hah? bancet nya. Ya salah. Tuh Nah, pakai Kang. make poros. Hah? Belum pakai naon gitu. Ulah make balik. Naon eta mah kiihan we liangna. Iya Kang. Kiihan belut yang benang mah. Oke, Kang. Iya Kang. Opek cobaan. Oh, kadinya. Beres akan Oh, dogun itu pengalaman. Oh. Kira-kira menang itu Kang? Enggak sih kieu na. Enggeus? Kumaha eta? Hah? Kumaha? Teuing Kang? Heeh. Enggeus? Enggak. Kira-kira menang mah Kang? Hah? Kira-kira menang mah? Anya hidang we yang belum dikian moal moal. Aduh,